janten tak urang upami ngaremot bade masihan parentah di mikrotik teh aya 2. Tah ieu upami berbasis teks janten urang tiasa nyandaka di terminal di dieu nya, di terminal. Tah di terminal tah upami hoyong buina panginten tah tiasa dipilih di dieu. Contohna bade ngarobih nami. Di dieu di sistem kan? Di sistem ieu mah identity tanamina kan kantun ngerubah, misalkan di dia namina dirubah jadi IDNR 2. Oke kan jangan robah, maka ku bapak di enter teh bakal robih gitu kan robihnya. Nah kedua upami di terminal mah jangan orang kedah paham perintah gitu perintahna kumaha paham teh janten kieu tah perintahna. Upami ngerobih nami berarti perintahna teh dia ngangge sistem identity terus set name. Nah gitu set name terus sama dengan misalkan ya, set name kurang robih ke IDN R1 kan terus R2 namanya R1 N enter tuh kan jadi robih. Upami robih berarti diguina oge bakal robih tinggali dianya kurang tinggali tuh namina tos robih. Nah eta janten betena kitunya janten di nu kahirupan urang teh tiasa upami urang gaduh hiji tujuan tiasa ku jalan nu beda gitu. Aya jalan anu singkat eta mah ngangge GUI nya janten urang tinggal ngisi parameterna. Aya jalan anu kedah ku urang ngangge pemikiran teh eta sama-sama nu sae CLI nya. CLI mah urang bakal paham gitu bakal paham kumagi kedah terang perintah-perintahna dalam bentuk teks anu kedah ditulis gitu. Jadi gitu di kehidupan urang teh nya sok mana pilih nah hayang jalan singkat jalan cepat atau napi jalan anu pinuh ku pamikiran gitu eta mah pilihannya mangga gitu. Itu pangintennya